Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumina ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Fi tafsiri qoulihi ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi al-ayah. Manana wal walam bimuradi. Wadkur jeung inget-inget ku anjeun Muhammad idh qala nalikana nyarios saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa. Innallaha saestuna Gusti Allah yamurukum marentah ka maraneh kabeh angtat bahu yen ta mencit maraneh kabeh bakorotan kana sapi bikang. Qalu nyararita atawa ngajarawab ieu jama-jama Bani Israil umat Nabi Musa. Atattakhiduna nandek ngajadikeun anjeun Musa ka kami tujuan heureuy. Qala ngawalan Nabi Musa, a'udzu abdi nyungkeun perlindungan billahi ka Gusti Allah. An akuna yen ta aya abdi minal jahilin ti jama-jama anu bodoh. Ieu ayat masih nyarioskeun tentang kisah Nabi Musa. Surat Al-Baqarah teh surat yang pertama diturunkan di Madinah. Ari posisi di Madinah, Rasulullah itu diakui sebagai pemimpin baik oleh umat Islam juga non-muslim. Sehingga Allah miwarang yang hareup ka Baitul Muqaddas dina kiblat sehingga seolah-olah dianggap sama oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Nu waktu itu kiblatna ka Baitul Muqaddas. Tak engke secara bertahap Yahudi jeung Nasrani bakal disadarkeun yen kiblat nu sabenerna teh nyaeta Ka'bah. Margi Ka'bah teh dibangun ku Nabi Ibrahim. Ari Nabi Ibrahim teh nabi nu diaku ku Yahudi jeung ku Nasrani. Piraku ari ngaku nabi na Nabi Ibrahim, sareahna Nabi Ibrahim, ari kiblatna ka Yahudi jeung ka Nasrani. Itu maksud nama. Jadi penyadaran. Siga penyadaran ka umat Islam di Indonesia, piraku umat Nabi Muhammad kiblatna ka Ka'bah. Gitu nya. Ari perubah hukum budaya jeung hirup nurutan Yahudi, Nasrani jeung Majusi. Tah kitu contohna teh. Aplikasina teh gitu nya. Real time na teh saeueus kitu. Gambaranna teh. Tasami margi ari dakwah mah kumaha objek dakwah. Nah, kumargi nu dipayunanana Yahudi jeung Nasrani. Kemudian Yahudi terutama para qabilahna adalah yang dominan memimpin di wilayah Madinah waktu itu. Maka di surat Al-Baqarah awal itu terus meluruskan sejarah, meluruskan syariah, meluruskan cara pandang terhadap orang, terhadap sistem, terhadap dunia yang waktu itu didominasi ku Persia di sebelah barat atau kekuatan barat kekuatan timur dengan mayoritas agama Majusi atau non Samawi. Kemudian blok barat yang dikuasai oleh Persia, sekarang Mesir, nu didinya mayoritas Yahudi, Nasrani jeung aliran kepercayaan. Disebut we blok barat jeung blok timur. Nah, Rasulullah, sahabat Yahudi, Nasrani, orang Mekah, Taif dan sebagainya
itu adalah kabilah-kabilah, kepemimpinan suku, kepemimpinan kecil yang non-blok, tidak ikut ke barat, tidak ikut ke timur. Nah, di penghujung tahun di abad menjelang abad 6 570 Hijri Masehi muncul Rasul barunya Nabi Muhammad SAW dari daerah non-blok, sebuah penanggung jawab berisalah. Nah, kemudian 7 abad kemudian di harita 1400-an muncul dua kekuatan besar dari blok barat, Uni Soviet CS dengan agama Majusi non Samawi. Blok timur, blok barat adalah Amerika dengan mayoritas agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, jauh di timur aya yang ngadirikeun non blok, Pak Insinyur Soekarno Saparakanca non blok, bahkan KTT pertama di Bandung. Nah, itu bagian dari perputaran sejarah. Sekali deui itu adalah ilmu sosial anu ku Allah diajarkeun pikeun menjadi untuk memahami bagaimana manusia, agama dan alam ini bisa dikelola dengan baik dan menjadi nilai baik secara pribadi juga secara jama'i, baik secara personal, perseorangan atau secara bersama kekeluargaan, baik secara keislaman jeung kemukminan atau secara kebangsaan dan kemanusiaan. Itu nu kudu dicatat. Nah, salah satu objek nu dicaritakeun ku Nabi Muhammad kapara Yahudi jeung Nasrani, terutama kapara Yahudi nu jadi objek dakwah di Madinah waktu itu adalah cerita Nabi Musa tentang beberapa poin anu penting diketahui. Nah, ayatna nu ieu ayat Al-Baqarah ayat 7. Wa id qala Musa. Jadi lamun aya wa id dina Quran rata-rata takdirna teh udkur id. Hartosna Rasul teh dipiwarang udkur teh mengingat. Lamun dina terjemah mah ingatlah dalam kurung wahai Muhammad. Nah, hartosna Rasulullah teh dipiwarang memperingati kisah Nabi Musa. Jadi aneh lamun bahasa memperingati jadi bid'ah. Allah wae dipiwarang memperingati gitu. Nganu jadi masalah teh cara memperingati eta. Jadi lamun Rasulullah dipiwarang memperingati tentang kisah Nabi Musa, nah berarti kisah tersebut harus digambarkan dan harus menjadi pola dalam mengelola masyarakat jeung negara Madinah waktu itu, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan untuk problem solving, penyelesaian masalah dari sejarah-sejarah tersebut, sehingga menjadi real di lapangan. Jadi lain sekadar dongeng gitu, beda fiksi. Cerita fiksi, cerita dongeng beda deui jeung cerita sejarah. Sejarah mah aya kuat pakait sebelumnya, sekarang dan sesudahnya. Contoh orang gaduh Ibu Rama, ta Ibu Rama tepan sejarah. Gaduh Aki sejarah. Anu mawi tarjo sura Allah wa bil walidaini ihsana. Waladun sholihun yad'ulah. Teh supados teu inget, supados teu poho kana sejarah. Ngadoakeun kolot, ngadoakeun Aki, ngadoakeun Uyut gitu. Maksudna mah teu bisa kaduhung kana sejarah mah geus kitu puguhna. Menikah bohong boga bapak eta, mun bapak orang gubernur weh. Meureun ayeuna teh ngeunah cenah nya. Kitu teu bisa, da sejarah eta. Apa yang terjadi di suatu bangsa, di suatu keluarga, di suatu pribadi
Itu tinggal bagaimana mensikapinya. Nah, ada beberapa poin yang diingat-ingat dan itu menjadi naluritas manusia. Lamun digigakeun nya memori urang ayeuna umur contohna 10 tahun, mimiti inget di umur 5 tahun. Ya. Mimiti inget di umur 5 tahun berarti lamun ayeuna umur 10 tahun teh 5 tahun tah paya data nu aya dina otak teh. Ti mimiti al asma sebagai sunatullah ka Nabi Adam ngaran-ngaran geus sabaraha ribu jeung juta ngaran anu urang apa. Alhamdulillah kan teu dipohokeun ku Allah teh. Terus orang video kejadian tah ada beberapa nuku Allah teh nungsiha dipohokeun sehingga orang teu inget deui kana eta perkara atau kana eta kejadian, tapi aya nu selalu diingat. Bahkan ketika kecil kadang-kadang orang inget teh cenah harita tah keur maling buah tetangga di baledog ku tetangga keur leutik cenah teh aya nu terbayang walaupun sekian gigabyte mah leungit meureun tina otak teh nya artina urang teu bisa secara detil merekam ulang ti saprak urang inget kitu merekam ulang kejadian per hari per menit nya baroraah nutuy 5 tahun ti tadi we pan loba nu pohonna nya ti tadi ti isuk-isuk sabarajan. Nah, berarti itu adalah naluriah, insting yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi ada beberapa poin nuku Allah sengaja disimpan untuk mengingatkan orang. Ketika orang kesakitan yang dalam, ketika orang punya sebuah kemusibatan anu dalam, ketika orang mendapat kebahagiaan yang terdalam gitu. Itu biasanya terekam dina memori supados jadi momen jeung pelajaran. Begitu juga nu jama'i maksudna per keluarga atanapi per bangsa. Nah, ini menjadi sebuah sunnatullah. Nah, poin anu dicarioskeun dina waktos ieu nyaeta salah satu kejadian, salah satu kisah. Nu mana insyaallah eta kisah nanti akan ada hikmah yang akan diambil. Nyaeta tentang pembunuhan misterius yang terjadi di sisi-sisi kepemimpinan Nabi Musa. Jadi suatu saat ketika Nabi Musa memimpin kaumnya, aya hiji alo boga paman, tasi paman eta teh geus teu boga teu gaduh putra. Hartina lamun teh mamaot warisanna teh pasti ragrag ka anak dulur eta. Nyata ka alona ragragna teh. Sementara alona sarakah. Adi lanceuk ka laki teh. Hayang meunang warisan. Tapi pan ari warisan mah kudu maot. Sementara eta pamanah hirup keneh. Nya terus ku setan digoda. Nu akhirnya eta si paman teh dibunuh kuduaan. Geus kitu mayitna disimpen dina hiji lembur perbatasan lemburna jeung lembur tetangga. Mode diurang ibarat teh antara Lebak Jaya jeung Karangmuya disimpenna teh di jalan didinya sehingga tageus kitu manehanana nu duaan bersandiwara seolah-olah kehilangan pamannya kemudian mencari kesana kemari melapor kesana kemari kemudian akhirna aya nu nuduhkeun yen aya dina parapatan jalan antara desa itu jeung desa ieu akhirna eta si paman eta si alo teh kemudian nuding yen anu maehan pamanna teh adalah lembur itu kalayan memanas ka lembur ieu untuk
membelanya. Tah waktu itu hampir pasea 2 lembur akibat provokasi ti jalma anu sarakah hayang harta banda, hayang duit gitu. Jadi pesan di dia keserakahan terhadap harta banda, uang, jabatan dan sebagainya akan mengundang orang untuk memprovokasi antara satu dengan yang lainnya demi keuntungan yang ditargetkannya. Itunya. Itu pesannya. Geus kitu heuh da rumah satu. Geus hampir harita perang antara 2 lembur torojo aya nu rada mikirna masih kene lempeng keus cenah ulah kapaseapan urang teh boga rasul. Boga nabi cenah urang teh. Urang konsultasi we ka hakim. Memang cenah ieu teh mayit teh aya di lemur urang, tapi kan saha nu buktina teu kuat. Nah, ayeuna bring we sepakat duanana urang naroskeun ka pimpinan. Urang naroskeun ka Rasulullah nyata ka Nabi Musa alaihi salam. Nah pesanna jadi ahwalus sasiyah friksi antar keluarga, antar orang, antar lembur dan sebagainya ini membutuhkan pihak ketiga anu netral, disebutna hakim, mahkamah. Nah, lamun persona jeung persona engke si hakim bakal memberikan putusan syariat dengan bukti, saksi dan sumpah kakuatan teh. Ya. Lamun geus terbukti dikeun hakna atawa teu terbukti tapi wani sumpah aya saksi 2. Bikeun deui hakna kana boga saksi. Lamun teu saksi teh aya bukti maka sumpah beres tamat gitu ku sumpah eta di pihak anu didakwa atau anu terdakwa. Nah ngan ieu mah ceritana lain kadinya kumargi ieu dek nembongkeun salah sawios ayat Allah ya ceritana gitu ka Bani Israil. Akhirnya nyum sumping ka Rasul cik ya Rasulullah kayaknya ceritanya mana waqad qutila lahum qatilun la yadri qatiluhu terbunuh salah satu nu terbunuh di dinya sarta teu apa saha nu ngabunuhna wasa'aluhu mararen taya kaum kabeh ayat uyen tangga 2 ayat uyen tangga 2 ya Nabi Musa Allah Gusti Allah ayu bayyinahu yen tangga jelaskeun lahum kata kaum pada ahu mangka ngadua Allah eta Nabi Musa. Jadi sumping ngabring 2 lemur eta ka Rasulullah, ya Musa ngadoa cenah ieu keur ieu saha ieu nu ngabunuhna nyuhunkeun petunjuk cenah ka Allah. Ayeuna Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kemudian setelah bermunajat ternyata Allah teh mah miwara jawabanna teh. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah miwarang mencit ka maraneh kabeh teh kana baqarah. Jadi aranjeun kabeh kudu mencit baqarah. Sapi bika. Lang tengah harulang kabeh teh. Tadi teh pamentana teh nuhunkeun informasi jelema anu ngabunuh eta si paman. Ari jawabanana saur Allah kumaha? Aranjeun kudu mencit sapi. Hok nyambung teh. Ta eta nu ngaharulang teh. Hematak naon beureun atuh ngadoa terus dipasihan watos di Allah si anu langsung beureun beres. Gitu kan? Atuh puguh cek umat Nabi Musa teh kumaha? Qalu atattakhiduna huzwa.
nyarari eta kaum Nabi Musa atatahiduna juga Musa dek ngeureuykeun cenah ieu teh kuring minta jawaban saha nu ngabunuh eta si paman ari jawabanna kalah dititah mencit sapi kumaha cenah ieu teh waktu Nabi Musa bendu qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah yang ti jama-jama anu baralegu bararodo. Naon sababna sindik puguh eta teh perintah Allah, beulin tadi teh menta ari jawabanna dibejakeun malah nyebutkeun heureuy. Jadi ngap heureuy kana instruksi pedah ngarasa teu nyambung. Mata kelamun nuti Allah geus jelas ti Allah nas ulah ngarasa teu nyambung, ulah ngarasa teu pas. Sebab sepintar apapun manusia dan yang pintar itu kemudian dikumpulkan, tetap semuanya adalah terbatas. Karena otak manusia ini terbatas terhadap memori yang dilihatnya, rasa yang dirasakannya. Sok sanajan ayeuna boga alat menangieun manusia, alat oge dibuat oleh manusia yang terbatas. Cirina kan teu anger geuning alat teh. Terus saya berkembang. Baheula mah pan barora hayang video, kadang-kadang nelepon oge. Sakapeung aya sakapeung eueuh sinyalna teh. Keur zaman 1G mah kalau Jawa zaman 2G lancar ngomong mah ngan pelembah internet mah pan teu bisa. Terus Jawa 3G 3G pan teu anger. Ciri berkembang tuluy. Hartosna dihareup teh masih keneh teu terhingga sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia karena manusia itu terbatas. Sementara Allah yang menciptakan semuanya wasi'an kulla syai'in ieu mah. Berarti sesuatu nu geus mutlak dicareskeun ku Allah itu adalah nas yang harus diterima. Teu kudu mikir nah pas atawa henteu. Tinggal bagaimana cara melaksanakannya. Eta ari ieu Bani Israil kalah nyarita atatahiduna hujua cenah Allah teu ngeureuykeun minta informasi ngaran jelema nu ngabunuh kalah nitah mencit sapi. Nah ieu benernya terus hikmahna naon atuh sababna ku Allah dititah mencit sapi. Tah ini ngagambarkeun yen jelema di dunia mah keukeuh kudu aya gawe kedah aya syariat. Tidak ada satu rasul pun yang instan dari mulai zaman Nabi Adam. Dan instan jeung babari mah ukur di surga engke. Kebutuhan yang orientasina kana ruhiyah. Sementara di dunia mah dominasi umumna jelema jeung makhluk nu sejen teh adalah fisikna. Tah ieu fisik, kulit, tulang, daging, darah. Nu eta fisik sadayana dina fisik sadayana teh dijieuna tina zat materi ku Allah teh. Aya zat teh aya gas, aya padat, aya cair, aya liquid. Anu kakara kapanggih deui wae teh nya. Anu kakara kapanggih teh zat teh 118. Ya. Sabedur 118 unsur. Baik nu gas, nu cair seperti timah, timbal, hidrogen, oksigen, klorin dan sebagainya. Nu eta teh aya dina tubuh jelema. Sebagian besar. Nah berarti kulantaran kebutuhan fisik maka butuh bagaimana syariat membuat syariat. Jelema teh butuh tanaga nu sumberna tina karbon, karbohidrat.
Maka Allah nyieun tutumbuhan nu loba karbohidratan kayak ning kezo, sangu, kayak takan-takan yang sebenarnya namanya, terus hui, sampe, jagung dan sebagainya. Sehingga jadi kebutuhan fisik tadi gitu. Nah itu jadi butuh nyareat, butuh gawe. Jadi tidak bisa langsung instan. Nyuhunkeun ka Allah, dituduhkeun ka Allah teh teu aya pagawean. Tah caranya pada melana teh Allah teh nitah mencit sapi. Sasana sederhana, teangan-teangan sapi nu aya di lembur pencit. Sederhana. Tapi karena tadi karakter manusia itu manua, non halua, jazua, tengah gugu kusakali gitu. Malah nanyakeun ke dia, nanyakeun, ai sapina nu kumaha, terus nanyakeun. Sehingga ia ayat di komentar dina hadis Rasul, mun harita Bani Israil teu loba tatanya, sabenerna mah asa sapi bikang dek leutik dek gede dek nu coklat dek nu belang jadi. Dan kulantaran tatanya beuki dieu beuki berat, akhirna sapi nu diteangan ku Bani Israil teh sapi nu ngan aya hiji-hijina sadunja jeung hiji-hijina saumur-umur gitu sapina teh. Engke cerita sapina beda deui eta. Nah ngan pesanan di dieu. Jadi lamun urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta adalah bagian tina ibadah. Jeung harus seyogianya bagian tina ngumplitan usaha. Ya Allah, abdi teh sing dipasihan ilmu nu manfaat. Hari ngaji ulin wae eta. Atau ngatrok wae ka mana-mana atau aya ngaji sih. Nah gitu. Tapi hayang ilmu nu manfaat. Ari pagawean mage makna main game wae atuh. Ade kumaha? Nah, mang cenah ada main game na ge pertanian cenah abdi mah. Kana cenah game pertanian ge anger wae atuh. Datang hasilkan ekol di dinya. Tengah hasilkan wortel. Kayak gitu. Hayang ilmu nu manfaat. Nah kuduna teh eta doa hayang ilmu nu manfaat teh dibarengan ku gaweana. Heuh gawe tolabu ilmi. Jeung ketika orang niat tolabu ilmi kemudian ada hal-hal yang lain dan itu merupakan syariat, itu juga kemungkinan akan menjadi media sabab nyupri ilmu. Contoh orang teh keur getol nyiar ilmu itu teh gering sabulan. Tak kulantaran orang tadi nage getol dalam mun teu gering mah bakal tuluy ngaji tanu sabulan teh dihitung ku Allah teh keur tolabu ilmi. Da gawe. Atau hidup teh keur ngaji. Terus jauh teh cek guru kudu anu ente ka ditu heula. Tah itu teh dihitung suruh keur tolabu ilmi. Sabab eta mah dina program ngaranna. Ya. Sabaraha ayeuna ari tujuan pokona mah pan hayang nyaho jelema saha nu ngabunuh si paman. Ari dititah mencit sapi cik naon hubunganna dalam mun eta can anggeus ceritana da lieur urang oge. Naon hubunganna antara mencit sapi jeung informasi jelema? Apakah dina kulit sapi atau dina jero sapi aya sesuatu kertas begitu? Kemudian ketika diturih pejitna kemudian di sana ada nama orang begitu? Kan bukan seperti itu. Tak ternyata taat terhadap prosedurna nu kudu jadi peringatan. Lain masalah hasilna. Hasil mana mah dibikeun ku Allah kata. Sababna mah naon we? Sababna mah naon? Ari cager pamasihan dokter, pamasihan korak
miksagri pamasihan tabib ta pamasihan dukun pamasihan Allah wa ihda maritu bahwa yasfin ya Allah cagerkeun abdi tah media sababna mah dek naon we sedekah wae bisa nyajadikeun sebabna cagerna geuring cek dina hadis pan aya non tadi natang kieu kaon yang aya di Suntepono obatilah gering-geringmu ku sedekah kan aya hadis adana kan eta mah media sabab melaksanakan instruksi nah ieu ge kitu ngan Bani Israil nu tadi nembongkeun kebedogongan jeung protes karena merasa cerdas teh ya pada waktu kumalal alamin itu teu kaharti keukeuh nepikeun ka nyebutkeun ngaheureuykeun kana perintah Allah kana instruksi Allah mata Nabi Musa enggak tahu aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahilin ada lain tepalinter gitu tapi jahilin dirinya tidak memahami apa sih perintah Allah padahal sederhana tadi kita mencit sapi naon hesena tapi karena ingin dimengerti tatanya heula tah geus disebutkeun kitu mah geus disebutkeun nan a'udzubika an takuna minal jahilin maka kakara ngararomong gitu umat-umat Nabi Musa teh kakara ngararomong kumaha cenah ngararomongna qalu ulana rabbaka yubayyilana ma hiya cik cenah atuh Musa ari kedah mah cenah mencit sapi-sapina nu kumaha tacet tadi dina komentarna hadis mun seug Bani Israil teu tataros mun seug Nabi Bani Israil teu tataros tidak bertanya sapi apapun sebenarnya mencukupi untuk syarat itu tapi di dia ayat 3 pertanyaan anu cukup memberatkan nanti kepada Bani Israil itu sendiri hartosna cek sundama tamiang melit kabitis ya nah kumargi tanggung margi ieu panjangkeun sejarahna urang ambil heula hikmahna pertama sekali deui terutama ke para santri anu kader engke masa yang akan datang jadi sejarah untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk sebagai ide dalam mensikapi program yang ada ini adalah suatu sunatullah dan suatu sunatul rasul nu kudu diikuti mun hidup jadi hakim gaya nu pasaya tanah pan sejarah nu ditanyakeun teh cik ari ibu ngaku eta tanah teh kumaha kronologisna nah eta kan sejarah nah setelah dua sejarah engke diakurkeun tadi dinya bakal aya penyelesaian masalah sami dina segala rupa ge ieu eta poinna teh nu kadua jadi suami istri cenderung kan berlawanan dalam beberapa hal si A jeung si B kelompok jeung kelompok. Nah ketika itu ingin selesai butuh pihak ketiga yang menyelesaikan ya pihak ketiga itu adalah pemimpin dalam konteks zaman aya namanya eta negara ya. Jadi teu bisa orang ngumumkeun duit tapi hanya negara nu bisa teu bisa orang nyegah sesuatu sehingga tidak tarik teuing harga tanapi ganjlok teuing atanapi melindungi gunung sawah hutan dan lautan hanya sebuah institusi negara. Nah itu pihak ketiga anu netral nu memperhatikan kedua belah pihak.
Dua, nukatilu apapun instruksi dari sebuah keputusan, apalagi itu keputusan Allah dan Rasul, maka tidak boleh diheureuikeun, teu meunang diguguyonkeun, tidak boleh dianggap enteng, dan harus diyakini walaupun belum ditemukan contohnya hikmahnya atau penjelasannya, harus diyakini bahwa yang namanya perintah Allah Rasul itu semuanya adalah bagi kemanfaatan baik ruang lingkup pribadi, jama'i, alam semesta ini sebenarnya. Terus anu kaopat, di mana orang ngadua ka Allah? Ieu mah hikmah personana. Jadi jangan terlalu berharap nu disebutkan ijabah teh dalam sebagaimana yang kita bayangkan. Jadi lamun urang hayang duit 1 juta, mungkin wujudna mah nu tadina dek katabrak jadi tetulus katabrak, mungkin wujudnya seperti itu. Atau lamun urang hayang sesuatu, ngadoa sesuatu kemudian tidak terjadi, itu bukan berarti tanpa doa tersebut sia-sia. Cek dina hikam teh gini, la takun ta'akhuru amadi itu mujiban dia suka. Fainallah adomina laka ijabah. Janganlah diingkekeun pangasihan ti Allah kemudian membuatmu putus asa. Karena Allah jelas menjamin dina waktu nu ditantukeun ku Allah bukan waktu nu ditantukeun ku anjeun. Jeung dina bentuk anu dipilih ku Allah bukan bentuk nu dipilih ku anjeun. Nabi Nuh ngadua ka Allah, ya Allah salametkeun abdi tina fitnah-fitnah jama dolim jama kafir. Ternyata saur Allah atuh Nuh nyieun parahu. Padahal maksud nama akhirna cerita eta teh kafir teh dek dipaehan ku banjir kafir teh. Jadi dek dipaehan ku banjir, Nabi Nuh salamet. Matak naon atuh teu kudu nyieun parahu. Geus we Allah teh ngutus malaikat Ijrail jeung pasukanana. Ijrail cabutan nyawa kafir tuh. Pas keluar teh Nabi Musa teh Nabi Nuh teh meureun keluar teh bumi teh naon? Paraeh kafir teh. Kan tidak seperti itu. Kulantara Nabi Nuh teh pagawe syariat, menegakkan kalimah Allah di muka bumi, nya kudu aya gawe atuh sarua. Ameh umurna yuswana jeung sanjabana aya nilai di hadapan Allah keur anjeunna jeung keur kaumna. Tak dibere proyek ku Allah tetap programna teh nyieun parahu. Geus nyieun parahu terus beuki loba nu nyebut gelo ka Nabi Musa teh aya nyieun parahu di luhur gunung atuh. Hartosna beuki maksima kaum kupurna dai can maksima mah kadang-kadang pan Allah teh tara nyieun adab can maksima. Matak lamun urang dibabet ku musuh Islam caritakeun kitu dicaritakeun kieu dipojokkeun kitu dipojokkeun kieu kan bae nepikeun ka puncak dolim-dolimna kafir jeung musuh-musuh Islam tadi dinya Allah nu bakal manglawankeun. Nah urang mah pan karek saeutik geus malikan atuh. Cek Allah teh eta we nu malikan maneh atuh kudu ditulungan ku kami. Ayeuna kan kitu. Nah ieu matak sing paham kana filosofi nu dieu. Yen kadang Allah memberikan sesuatu kepada kita itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan dan yang kita anggapkan. Mungkin dalam bentuk yang lain. Dan walaupun itu sesuai dengan keinginan kita, cek ilmu tauhid sing ingat bahwa iradah Allah yang berjalan bukan iradah kita. Eta pesan dina ayat ieu nu kudu dipahami. Sakali deui ieu teh Bani Israil lamun teu menta mah teu tetanya cek dina hadis ieu. Lamun teu tataros mah pasti sapi kukumaha wae bisa bebas. Asal tadi ayatna mencit sapi. Tapi kulantaran mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan ke depannya, akhirnya hanya satu sapi yang bisa nyumponan syarat. Pikeun nyumponan karena permintaan doa tadi yang jawab walranana doanya eta kedah mencit sapi. Nah sapi saha eta jeung kumaha saterasna kisahna
Insya Allah dalam pengajian berikutnya urang lajengkeun dina ayat salajengna nyaeta qalu du'ulana rabbaka yubayyilana ma hiya al-ayah. Shadaqallah